Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ngamat jembar luas rabbuna pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna, artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara. Eueuh nu teh dikayahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya, eker nyieun dunya, geus nyieun dunya. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya, kuari geus aya jeung saentasna. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang, diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung saentasna. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi, kuari kamari jeung satrasna. Emang aya nu teh dikayakeun? Boro-boro urang nu dibere akal, dibere gelbu, dibere pikiran, cacak-cacak kalakai, piragageunana iraha, pipotongeunana iraha, ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sieun pangletik-letikna nu ngarayap di awak urang, kakarayapan di awak urang, nuku urang teu kadeuleu, bisa kadeuleu kudu make mikroskop, tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti. Ulah eta nu aya di awak urang, ieu poek mongkleng buta rata dunia, aya batu di jero taneuh, di jero batu teh aya sireum, kakarayapan Allah nyahoeun urang mah teu nyaho. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Di antara nu dikayahokeun hali wa halukum, tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah. Mantap. Alallahi tawakkalna, ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri. Rabbana he pangeran abdi sadaya, iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muga Gusti nyieun keputusan, hukum tegasna Gusti nyanggakeun sadaya-daya hukuman bainana wa baina qaumina, antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti bil haqi, dengan hak, benar, jujur, adil, wa anta khairul fatihin, Gusti anu bagus-bagusna anu nyieun putusan, nyieun hukuman. Ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah. Kanjeng Nabi Syuaib, cek Kanjeng Nabi Syuaib, alallahi tawakkalna, ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya. Rabbana he pangeran abdi sadaya, iftah bainana, giranyeun putusan Gusti antara abdi wa baina qaumina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqqi, dengan hak, wa anta khairul fatihin, Gusti anu pangbagus-bagusna anu nyieun putusan, anu nyieun hukuman, nyanggakeun sadaya-daya. Ieu doa tafwid, masrahkeun sadaya-daya, nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti tingkah abdi tingkah kaum, kaayaan abdi kaayaan kaum. Nu iman hanya seperkecil geus dikayahokeun ku Gusti, nu inkar nu mayoritas, nyanggakeun sadaya-daya. Abdi diusir ku raja, abdi teh titah cicing di dieu tapi milu ka manehanana agamana. Abdi kuari manyanggakeun Gusti geus teh kapola abdi teh ieu teh dakwah, ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena. Ternyata horeganan penggedena terusik, Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya. Sarua aja dek disiksa mah siksa bae ku Gusti, kumaha Gusti bae. Kumaha teh cek pembesar-pembesar. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum Syuaiba innakum idzal la khasirun. Cek para pembesar-pembesar nu pimpin ku raja kalaman harita ngadengekeun jawaban ti Kangjeng Nabi Syuaib, nyana ngomong alladzina kafaru min qaumi, nya eta jelema nu kalupur ti kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Ngomong awas
la ini tabatum Syuaiban iya lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idal la khasirun marane kabeh ge cilaka ujianana hiji kacilakaan teh keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui selama ieu anu maneh dagang teh nyieun kauntungan gede takran dikurangan timbangan dikurangan hitungan dikurangan ketika Syuaib dimenangkeun maneh moal bisa la khasirun uturkeun Syuaib cilaka maneh nomor kaduana pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir anu selama ieu pangeran dipuja-puja nu gede nu sedang nu leutik pasti kunyana bakal dikampakan khasirun nomor katilu pasti Syuaib kajen kukumaha ge ngajakan ibadahna kanu teu kadeuleu ku urang teu ngeunaheun kan urang boga pangeran teu kadeuleu terakhir lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal la khasirun ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian ku kaula bakal dipareuman ieu perbudayaan seuna salembang-lempangna di embargo ujianana kena kalaparan Masya Allah ieu raja ku biadab-biadab deui cek ngomong urang mah tuturkeun ku sia Syuaib awas ku aing sia pertanian ulah aya nu tani perdagangan eureun dagangna geus pokona mah la khasirun antapeun cilaka sia kajen kokom ge di samping aing ancam ka Syuaib sia masyarakat lamun nuturkeun ka anjeun Nabi Syuaib ku aing di embargo moal kena lebal perpolitikan jeung perekonomian tetek kejamna luar biasa raja Rabbana ftah bainana Gusti nyagakeun sadaya-daya ieu bupati abdi ieu gubernur abdi ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma nyanggakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti nyanggakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun galedekeun sareng kos kitu eta mulai kuari Kangjeng Nabi Syuaib tongkatna ngageter cekeng sakunaon nyaterin kaget aingnya nyana ge nu nyokelan kaget ka rumah urang atuh dadat aya naon indit seakan-akan cik tungkat teh indit Syuaib beserta kaum anjeun kamana gua main emang di gua puateun serta tanya segala teh Kanjeng Nabi Syuaib segala mahi segala henteu kaum perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula ka mana cek kaum teh ka guha nu di mana guhana doh al bada aju urang di itu kumaha hayu tuturkeun loba omong berangkat kaumna terus mengarah ke barat gunung belok kiri didinya aya pegunungan etalah patilasan Kangjeng Nabi Syuaib nu kuari diabadikeun ngaranna Guha Al-Bada eta teh nu belah dieuna Madian belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah di perjalanan Kangjeng Nabi Syuaib ngadua Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon siksa ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang mulai gerak Kangjeng Nabi Syuaib tanpa pamrih dakwah terus-terusan teu beurang teu peuting salila bentak berbagai kalangan ku Kangjeng Nabi Syuaib terus diajak ternyata ajakan Kangjeng Nabi Syuaib tidak ditolerir oleh kaum Madian kaum Aikah hiji-hijina Rasul nu diangkat di dua kaum
ialah Kangjeng Nabi Syuaib. Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Syuaib ala kaumain, dua kaum, hiji kaum Madian, dua kaum Aikah, dua nana di negeri Yordania. Setelah diselidiki rawi nu nyaritakeun tentang dua kaum, horenganan satu zaman. Cerita Madian Aikah teh, cerita Aikah Madian teh, hanya beda pertempatan hungkul sazaman harita. Jadi lamun nyaritakeun dua kaum sabenerna mah sazaman harita-harita keneh, hanya beda daerahna. Madian ieu, Aikah belah ditu. Terus-terusan Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah, Masya Allah, nu ngamimitian iman orang yang terhina, terfakir, termiskin. Tiluan mulai iman, tidinya tina tiluan ngajak dulur-dulurna, mulai rada loba. Alhamdulillah, ayalah perwakilan ketika Kangjeng Nabi Syuaib nyaba ka daerah anu geus aya di ditu nu nyampakeun dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nu geus iman, nyaba deui dakwah ke belah wetan. Alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh, di Madian kitu keneh, walaupun minoritas tetapi aya teu Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran aya sambutan. Dengan ayana sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib, anu kuari kebakaran jenggot adalah malaun, pembesar penggede di negara Yordan. Saat eta nu jadi presidena, nu jadi rajana adalah Kalamanun ngarana. Sebab hiji Abujud, dua Hawazun, tilu Hatayun, opat Sya'fasun, Kalamanun, Sarkhasun. Nah ieu raja-raja di negara Yordan harita nu keur ngajabat harita jadi raja Kalamanun. Urang menceritakeun tentang eta tadi eta teh dijadikeun ku ari di ilmu falak. Abajadun, Hawazun, Hatayun, Kalamanun, Sa'pasun, Korosatun, Dozogun, Sakhodun, Dozogun. Eta teh Abajadun, alif ba ta sa, Abajadun, alif ba jim dal. Jadi hiji dua tilu opat. Hatayun, Hawazun adalah Hawazun ha 5, waw genep, zai 7. Hatoyun haletik ha 7 8 to 9 ya 10. Geus bisa sakitu ge geus bisa urang dudukunan teh. Kalamanun kap 20 lam 30 mim 40 nun 50. Tuh kan. Sa'pasun sin 60 fa 70 ain 8 terus. Korosatun qaf kitu qaf 100 ro 200 qorosa 300 terus itu sakadun dozogun. Eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula, nalar eta heula urang. Abajadun nawazun atayun kalam hawazun atayun kalamanun sabasun atuh moal bisa ngitung urang ka dituna ke kapangijin ha sabaraha nu angel atuh geus kitu mah. Jurang lamun nyaho kana usna ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us. April abhamtun, April hamal to 9. Mai sarhun Mai April Mei sar saor hun 8. April Mei Jun Yun Jan Hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9. Oh, tinggal kemarin dipraktekkan guys ya sangaran. Zenab, Zena. Hitung kurang. Zai sabaraha, nun sabaraha, ba sabaraha.
dipakai kain ku sa dedi jadi dukun dia ganti ku ari ulah pakai sorban pakai cetok ku ari hatu babari sebenarnya dukun mata banyak pas gitu bandingan ku ari ulah ilmu eta bae ilmu naon cenah kiai hitungan Jawa kira mata kudu bisa orang kos gitu teh anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa anak hiji ca dua ra tilu ka opat anak caraka da lima sa genep wa do itu kasus itu babari itu hitung guari tak sangaran sia anu tak hitung tungtungna seberapa oh saya can lurahnya keluarna jalan dapur ulah kalawang kudu ka jandela mun jandela nyieun heula sia riweuh keluarna jam sore jam 3 apruk-aprukan kaleuweung ayo sia kudu make serba hideung masyaallah jadi jawarana dadak eta hitungan kos gitu duh kuda tukaran lagi aduh eplek eleh hanas kukurubusan hanas eleh beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula aja asa ka masjid lain deui ieu mah hitungan juri bisa beta dukun blow on embung disalahkeun nyana iyalah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah kuari nu jadi kebakaran jenggot kalamanun raja idinya raja ngumpulkan ponggawa-ponggawana ulah cicingan daria weh aing geus ngareudang ngadengin daria cicing bae emang aing teu ngadenge kan aing boga celi aing boga mata celi aing celi sia atuh dari acara ricing bae aya orang musyawarah rabat akbar mulai berangkat ka dieu kabehan wah nyieun surat undangan berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan ka keraton tunduk kana waktu ninggang kana mangsa nu utama dina waktu nu geus ditentukan ku raja Kalaman ternyata raja memberikan ultimatum selesai musyawarah sampaikan kepada Syuaib bahwa raja teu ngeunah cicing tetentrem hirup di keraton selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan ngarobah-robah urusan perpolitikan ngarobah urusan perekonomian terusik bejakeun hati raja maka tidak ada lain kecuali dua pilihan qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina dua pilihan terhadap Syuaib hiji lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak keluar di negara ieu beserta pengikut tidak boleh ada di Madian terserah dekam mana baburna bawa pengikut-pengikut keluar ulah aya di negara ieu hiji kedua mun nyana hayang cicing di dieu la ta'udunna fi millatina balik deui ka agama urang lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kangjeng Nabi Syuaib baheulana kafir lain kok ieu bisa bahasa la ta'udunna atawa balik deui nyarana kabehan ieu khususna
ka kaumna Kangjeng Nabi Syuaib namente atau dianggap Kangjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kangjeng Nabi Syuaib na di guha teu pernah aya reaksi naon dianggap nyana akur agamana ternyata kuari nyana berbeda maka dianggap nyana baheula kafir ku raja cak raja aula ta'uduna fi millatina balik deui Syuaib beserta pengikutna ka agama nu kurang dianut dua pilihan disebarkeun ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Syuaib terancam dua pilihan hiji keluar ti negara Madian berserta pengikutnya terserah deh ke mana ke Palestina misalnya Israel misalnya Suriah misalnya atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah pilihan sakitu sampaikan ke Kangjeng Nabi Syuaib panggil Kangjeng Nabi Syuaib na Syuaib ya tongkat dikelek nih serem Kangjeng Nabi Syuaib gagah tenang dipanggil nunuturkeunana hanya kaum-kaum kecil jelema nu geus teu baroga sedal senda cepit sebelah talina hejo sebelah beureum anu bangsa lah kancing nagas nyarengkleh jas barolong diiring kuno kitu arembungeun urang keraton neuli jelema kos kitu Syuaib ya pilih di antara dua cek raja lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak saat ieu maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun ulah aya di negeri kami min qaryatina idet atau dua silakan yang kedua cicing di dia cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung pilih nu beude aya nu leutik aya nu sedang aya kumaha maneh mah mah hayang nu beude jasa itu hayang sedang ieu hayang nu leutik ieu aya nu sok dibawa pangeran pilih kumaha Kangjeng Nabi Syuaib gentar atuh henteu qala awalau kunna karihin Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab dengan tenang tongkat di tangan Kangjeng Nabi Syuaib sugan aya gentar saeutik ka raja jeung ponggawa-ponggawana teu rieu teu geuneuk istuning tenang sebab seakan-akan aya pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun teu aya. Sebab makhluk malaya tur walayan Pak. Teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun. Hirup pamere Allah. Cicing pamere Allah, gerak pamere Allah, kuarikeun ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah, boro-boro nabi wali teu pernah gentar saya tiga-tiga acan. Kitulah konsep dakwah. Lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah, nyawa taruhana masalah. Sebab segala-galana ti Gusti Allah. Hirup nang Allah, dititah ku Allah, berangkat ka mana bae Allah. Kuari geus aya madat ti Gusti Allah diangkat sebagai rasul, tanda karasulanna bere mukjizat tongkat plak. Raja lain neuleukeun Kangjeng Nabi Syuaib neuleukeun tungked. Maksudna beusi ngamuk teh tungked. Nu mantep eta urang lamun neuleuk kiai baheula Habib baheula urang sieun. Baheula mah kiai marake tungked, Habib marake tungked, urang teh sieun. Kuari mah Habib marawa HP, kiai showroom HP Ipu Doli boga 5 HP na geus puguh tukang karung mah teh geus teu kudu dicaritakeun bete aya nu khususon ilaruhi eta kan tungked baheula
nu mantap eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungked urang sieun urang make tungked deui ku ari dia tlak jadi kaduluna serem ku sundak perang mun ditanya we eta bidah ulah loba omong sia henteu ulama eta jang naon eta tungked dicecekal kos kitu jang nakol hulu sia indit sia serem guys daek juga sia teh daek indit sia ka ditu takol ku aing sia kan ngeunah make tungked mah coba mun teu make tungked kumaha hese nakolna geus bari mah unggal khutbah tah di mimbar tungked nyieun pueda sagede halu habak lamun ditanya pan ieu kuari ngadadak ya barang dongeng Kangjeng Nabi Suhaib ternyata Kangjeng Nabi Suhaib mematungkeun woi itu mah tungked ti Gusti Allah ieu ge sarua bae tangkal emang sanu bisa nyieun tangkal ti Gusti Allah ieu mah ngan melalui tukang bas ieu mah sarerem Kangjeng Nabi ge make kuari bade lalengitkeun barang loba wahabi aya ge aya tungked antepkeun teu nyekel sebab naon atuh nu khutbahna pan teu pantes nu pantes make khutbah mah nyekel tungked mah pan make jubah udeng-udeng sorbana gede nyekel tungked pan urang kuneuleuna bae ge sieun ieu mah masa khotib sih make sapari teu make kopiah dokter endos di ditu nama teteh yang keren yang hebat lah ceknya nanggeus ulah make kos kitu nu penting materina itu ngeunah didengikeun anak prak ngaritakeun kabeh deui ya Allah khutbah ngaritakeun kabeh usum Agustus caritakeun Agustus mun aya khotib kos kitu mending dicekel huluna tungtungna ke sia kitu deui tidak ku aing we anu jadi sasaran aing ge deui aduh saya rusak khutbah maka diterjemahkeun urusan menang jeung teu menang aya dina fikih tapi manfaatna mana apakah nu diterjemahkeun ku ditambah takwa aja henteu malah acak-acakan dicek ulama ketika manfaatna tu ulah okos urang nikah aju maca taklek eta teh lanapa mane ulah dibaca tuh ai manfaatna mah jawaya urusanna maka ditu make duit-duit keneh mun kitu mah aju eta aya manfaatna beres kibawa geus bantak ulama lamun nikahkeun geus ulah dibaca geus macanan ke bae di kamar duaan nya bae lelendehan habak mal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal paling geus sabari sajitoel ku pamajikanna geus beres okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lok anggeus teh ieu kumaha kumaha gitu Masya Allah karim di lengit-lengit ya orang hari isma Jumat ya tapi coba dulu orang di Masjid Kesultanan Banten iya tapak-tapakna dulu di Syekh Asnawi dulu di Syekh Husein carita dulu di patilasan para wali Allah ayat tungked di dinya ayat jubah di dinya malah di Tangerang ayat 2 masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan ye manglai kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu barang diganti kuari urang teh asa lain salat saudara-saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia iraha ngondangna sia ai sidang mah tuh pan kudu aya ondangan mah henteu nah geus salah bae nu aya geus dianggap sidang atuh kos kitu kadituna aduh asa ciletrek ieu pagawean nyata teh NU kababawa NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah milu padahal mah tahu Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh teu kudu lamun sababna manfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna jeuh ya Allah jeung khutbah eta bahkan lain khutbah ceramah tah mah khutbah gaganti salat salah bae sia teu sah Jumaahna eta mah khutbah salat zuhur 4 rakaat 2 rakaatkeun Jumaah nu 2 rakaat deui khutbah jadi khutbah eta teh menang sambarangan eta teh gaganti 2 rakaat anu salat zuhur ku ari mah kiaina yang dibayar di khutbahna Masya Allah di Lampung teh baheula teh kos kitu kuari Katalaga Bloon Kacikupa Kabojong Ondo jasa masa khutbah dibayar tapi sholat jadi cenah pugu kiaina maningan dirantai
Atau sholat ini dibayar, khutbah teh sholat, masa dibayar sih? Cina azan gimana lain deh, khutbah jeung azan beda. Azan memenang dibayar, khutbah maulah. Geus cenah tuh aing mah jadi muadzin mah terus ya. Kesas azan balik geus. Hayang duit doang burung. Masya Allah, geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah. Geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna, geus ulah dipake mantak naon. Teungeunaheun urang ibadah ya supaya mulus, geus pugu urang milih pemerintah, geus pugu urang milih lurah, geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok. Atuh khutbah ulah make sogok. Ini mah disogok asal dibayar daek teu dibayar embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teu dibayar. Allah sia mabur ka kuburan ka ditu. Masya Allah, ya akhir zaman benernya sedih kula baca. Ayo khutbah kudu hayang dibayar. Ya Allah eta mah taat tadi ka manakeun. Allah karim patokanna Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae. Qala walau kunna karin, dengan tenang Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab cek Kangjeng Nabi Syuaib, apakah kaula kudu balik deui ka agama anjeun walaupun kaula teu resep. Bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah. Keheulanan kudu milu deui ka agama anjeun. Cadu aing kudu milu ka agama dia. Kanjeng Nabi saya bisa bahasa Baduinya. Cadu aing kudu milu ka agama maneh walau kulla karihin, sanajan kaulah terasep. Komo terasep kaulah ka agama maneh kudu milu deui keheulanan lantaran qad iftaraida 'alallahi kadiban. Nyata atuh kaula jijieungan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaula ngabohongkeun bade ka Gusti Allah. In udna fi millatikum, lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabeh andai kata kaula teh milu ka agama aranjeun kabeh bada idna jana Allahu minna sabada Allah nyalametkeun ka kaula. Dina agama eta dibere mukjizat, kita ngembangkeun agama, kita nyampaikan risalah. Kuari kita milu ke agama anjeun, agama batil, keheulanan cek Kangjeng Nabi Syuaib. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Teu pantes, teu layak. Saeutik-eutik acan kaula kudu balik deui ka agama anjeun. Kecuali Allah ngersakakeun, ayyashallahu rabbuna, andai kata ku Gusti Allah kaula dibalikeun an moal sama sakali. Eta mah andai-andai. Mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun, ngan moal ka anjeun kokoh ge. Hei raja, titik, moal milu ke agama anjeun, titik. Beuh, pohara jasa teh bahasa Kangjeng Nabi Syuaib. Dipanggil di hareupeun raja, mawa tungked, dituturkeun ku jelema-jelema cacah anu teu boga kakuatan, tetapi Kangjeng Nabi Syuaib mantep jasa. Hei, kudu milu deui jeung agama anjeun kelanhan. Terayak tepantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah, kita nyampaikan risalah kuari kudu nuturkeun ka ajeun. Nyaho aya nyaho teh heheina di ditu teh. Aduh, Masya Allah. Bisa dibayangkeun ku urang di hareupeun istana dipanggil, diusir Kangjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas. Berbeda jeung kahayang raja. Allah karim, tenang Kangjeng Nabi Syuaib diangkat jadi rasul, dibere mukjizat, tegentar setik-etik aja. Gitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja tenang. Kitu kene para wali-wali Allah. Urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf. Lain lalagaan teh tarung jeung Inggris, tarung jeung Belanda, tarung jeung Perancis, tarung teh jeung Amerika. Can aya Amerika asup ka urang anu perkecil. Nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda, Inggris. Lain lalagaan perang.
Masya Allah sepuguh para wali-wali sanga di ditu jadi Cirebon Syarif Hidayatullah tegentar setik acan ngaharepan raja bahkan loba raja anu tunduk asup Islam kunaon eta ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah dakwah teh teu kadeulean nanaonna Allah kuari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng. Masya Allah komo dakwahna aya di kelompok partai mah teu kadeuleu Allahna nu kadeuleu RP moal beres dakwah kos kitu moal beres dicekal ku sahabat ge moal beres hiji we dakwah mah nu kadeuleu Allah kentar tegentar seetik-etik acan nu mantak cek Kangjeng Nabi Syuaib wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma ngamat jembar luas Rabbuna pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara eueuh nu teh dikayahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya eukeur nyieun dunya geus nyieun dunya eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna eueuh nu teh dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung saentasna eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna emang aya nu teh dikanyahokeun boro-boro urang nu dibere akal dibere gelbu dibere pikiran cacak kalakai piragageunana iraha pipotongeunana iraha ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala sieun pangletik-letikna nu ngarayap di awak urang kakarayapan di awak urang nu ku urang teu kadeuleu bisa kadeuleu kudu make mikroskop tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti ulah eta nu aya di awak urang ieu poek mongkreng buta rata dunia aya batu di jero taneuh di jero batu teh aya sireum kakarayapan Allah nyahoeun urang mah teu nyaho wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma cek Kangjeng Nabi Syuaib di antara senu dikayahokeun hali wa halukum tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah mantap alallahi tawakkalna ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin muga Gusti nyieun keputusan hukum tegasna Gusti nyanggakeun sadaya-daya hukuman bainana wa baina qaumina antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti bil haqi dengan hak benar jujur adil wa anta khairul fatihin Gusti anu bagus-bagusna anu nyieun putusan nyieun hukuman ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Syuaib cek Kangjeng Nabi Syuaib alallahi tawakkalna ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana giranyeun putusan Gusti antara abdi wa baina qaumina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqqi dengan hak wa anta khairul fatihin Gusti anu pangbagus-bagusna anu nyieun putusan anu nyieun hukuman nyanggakeun sadaya-daya ieu doa tafwid masrahkeun sadaya-daya nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti tingkah abdi tingkah kaum kaayaan abdi kaayaan kaum nu iman hanya seperkecil geus dikayahokeun ku Gusti nu ingkar nu mayoritas nyanggakeun sadaya-daya abdi diusir ku raja abdi teh titah cicing di dieu tapi milu ka manehanana agamana abdi kuari manyanggakeun Gusti geus sateka pola abdi teh ieu teh dakwah ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena ternyata
koreganan penggedena terusik Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya sarua aja dek disiksa mah siksa bae ku Gusti kumaha Gusti bae kumaha teh cek pembesar-pembesar wa qalal malaul ladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum syu'aiba innakum idzal la khasirun. Cek para pembesar-pembesar nu pimpin ku raja kalaman harita ngadengikeun jawaban ti Kangjeng Nabi Syuaib nyana ngomong alladzina kafaru min qaumi nya eta jelema nu kalupur ti kaum Kangjeng Nabi Syuaib ngomong awas la ini tabatum Syuaiban iya lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal la khasirun marane kabeh ge cilaka ujianana hiji kacilakaan teh keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui selama ieu anu maneh dagang teh nyieun kauntungan gede takran dikurangan timbangan dikurangan hitungan dikurangan ketika Syuaib dimenangkeun maneh moal bisa la khasirun uturkeun Syuaib cilaka maneh nomor kaduana pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir anu selama ieu pangeran dipuja-puja nu gede nu sedang nu leutik pasti kunyana bakal dikampakan khasirun nomor katilu pasti Syuaib kajen kukumaha ge ngajakan ibadahna kanu teu kadeuleu ku urang teu ngeunaheun kan urang boga pangeran teu kadeuleu terakhir lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal la khasirun ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian ku kaula bakal dipareuman ieu perbudayaan seuna salembang-lempangna di embargo ujianana kena kalaparan masya Allah ieu raja ku biadab-biadab deui cek ngomong urang mah tuturkeun ku sia Syuaib awas ku aing sia pertanian ulah aya nu tani perdagangan eureun dagangna geus pokona mah la khasirun antapkeun cilaka sia kajen kokom ge di samping aing ancam ka Syuaib sia masyarakat lamun nuturkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib ku aing di embargo moal kena leumpang perpolitikan jeung perekonomian tetek kejemna luar biasa raja ternyata horenganan nu kejem ku ari ge aya turunan si eta meureun raja teh kararitu bae ti baheula nu ngangeunahkeun ka urang teh masya Allah jadi dakwah Kangjeng Nabi Syuaib teh diinkaran ku kaumna tanya jawab panggilan ka keraton dijawab ku Kangjeng Nabi Syuaib setelah dijawab anu bertolak belakang jeung keputusan raja Kangjeng Nabi Syuaib dua boga prinsip teh nomor kahiji alallahi tawakkalna pasrah sumrah ka Gusti Allah nomor kedua nomor kahiji alallahi tawakkalna nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah nomor kedua doa rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin urang cekelan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya nanaon dua hiji tawakkalna 'alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah ulah pasrah ka bupati ulah nyanggakeun ka gubernur ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri ulah nyanggakeun ka presiden Allah 'alallahi tawakkalna hiji nomor kedua doa mukhul ibadah rabbana ftah bainana Gusti nyagakeun sadaya-daya ieu bupati abdi ieu gubernur abdi ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma nyagakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti nyagakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun gua ledekeun sarjogos kitu eta
mulai kuari Kangjeng Nabi Syuaib tongkatna ngageter cekang sakunaon nya teh kaget aing nya nya ge nu nyokelan kaget ka mah urang atuh dadat aya naon indit seakan-akan cek tungkat teh indit Syuaib beserta kaum anjeun ka mana gua mai emang di gua puateun serta tanya segala teh Kanjeng Nabi Syuaib segala mahi segala henteu kaum perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula ka mana cek kaum teh ka guha nu di mana guhana doh al bada aju urang di itu kumaha hayu tuturkeun loba omong berangkat kaumna terus mengarah ke barat gunung belok kiri didinya aya pegunungan etalah patilasan Kangjeng Nabi Syuaib nu kuari diabadikeun ngaranna Guha Al-Bada eta teh nu belah dieuna Madian belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kangjeng Nabi Syuaib ngadua Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon siksa. Ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang. Berangkat kabeh saeutika. Datang ke Al-Bada cek kaum geus datang ka dieu ka mak asup ka jero. Mahi kami kabeh Gusti Allah Maha segala-galana tempat letik digedekeun atau urangna diletikeun nya nangis nilaian awak teh aing letik da wali segini kumaha ieu maha kawasa Allah mukjizat teh asup brus eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5.000 mah sedangkan tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi arah asup kabeh terobah awak terobah henteu laleutik kabeh barang datang ka jero jelema ngayapak 5 meter persegi guha atuh tapi asup jelema 5.000 nya lagi geus teu loba omong ieu urang aya di jero guha ieu dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN Masya Allah cak jalan ginahin di jero guha paingan Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib betaheun aya AC ieu tarariis cak jalan ieu waduh Masya Allah aju nyana ngomong kana di sisieun sia tunduh heueuh aing tunduh catanya nu belah ditu tunduh cakeun ayo coba neangan tempat eta bisa hees kabehan di jero guha nu mantap kuari lamun ngaji hares eta di dinya turunan baheula horeganan ketika maca mukjizat mah kabeh ge hayang peureum bae emang meureun sia mah watek ongkoh Allah karim di jero guha jelema 5.000-an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduk Masya Allah karim kumaha kaum nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah mulai Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belahkeun supaya seuneu neraka kaluhur dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna tret blak saeutik doang keluar seuneu neraka fatahallahu alaihim baban min jahannam
dibuka melalui malaikat Jibril lawang sene jahannam farsala alaihim harran syadidat panas luar biasa. Urang-ulang ngabayangkeun dibukakeun sene jahannam ti handap ka luhur cacak-cacak kamari ieu tahun 90 di Mekah eta teh 50 derajat panasna luar biasa. Diperkirakan Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50 panas. Bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam ka karakterik matahari anu ozon muka saeutik mah kuari panaeh ribuan di India. Masya Allah karim eta can sebenarnya ieu mah dibuka ku malaikat Jibril blah seuneu neraka saablah ka luhur. Bayangkeun ku urang harran syadidat fa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un. Pernapasanana ku ari panas saab anu luar biasa. Ngiuhan ka mamana cai geus teu mangpaat, diguyur ku cai tetep panas. Ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae. Eueuh jang tempat ngiuhan, eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun. Panas luar biasa. Singkolea, Masya Allah. Kadele belah ditu sorotan matahari singkulinyar. Anu urang lamun dina asbal teh osok kadele mun naik mobil teh siga cai. Eta teh fata morgana nu kos kitu teh dianggap cai daratanglah pada khulufil israf liur yubridu fiha ajar cai datang ka ditu fawajaduha asyadda harron ternyata horenganan lain cai leuwih panas singgolea wabeh jelema panas anu luar biasa. Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum ku cara Allah, ngawujudkan kaum ku cara Allah, ngahirupkan umat ku cara Allah, nyiksa kaum jeung umat cara Allah. Nu mantak Allah mah teu meunang ditanyakeun fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu. Ulah ditanyakeun pagawean Allah mah kumaha Allah bae. Urang mah penting iman, ibadah ka Gusti Allah. Allah faba'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah. Ya Allah, gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung. Awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian. Masya Allah karim. Kadele ku balerea raja ngumumkeun bahwa aya mega di luhur tingali tiis kahandap eta teh ayana di daratan gurun lapangan tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega. Wah kabeh kadinya Masya Allah tiisna luar biasa nikmat pohara aya angin piharihun thayyibatun baidatun angin ti sisi tigir tiisna pohara jasa ba'azalathum majungiuhan di hadapan mega wa yazullah atuh pawajadulah bardan wa nasiman tenang nikmat indah jasa watuh kabehan digerokeun supaya datang kadinya ulaya nu katinggaleun kabehan supaya datang kadinya lantaran di lain eta mah panas ta pohara jasa kadinya cap tiis eueuh anu katinggaleun hatta idza tamau tahta sahabah rijaluhum wa nisauhum wa sibyanuhum karumpul kabeh lalaki awewe budak orok eueuh nu tinggaleun sebab tiis di luar eta panas ta pohar jasa ratusan ribu
jutaan manusia cicing di dinya kuti istiisna barang geus ngarasakeun tiis alhabahallahu alaihim naron mulai tidinya belah bumi keluar seuneu ti handap dibayangkeun ku urang jelema sakuatna jelema sene dihandap keluar dioyag-oyag warjafat bihimul ardu min tahtihim oyag muter taneuh bari aya seuneuan geus teu daya teu upaya manusia dek lumpat ka mana sanggeus tadi dikumpulkeun ku Gusti Allah melalui mega nu tadina ngarasa tentrem jeung tenang tiis di handapeunana ku ari dibukakeun bumi teh seuneu dioyag-oyag ku Gusti Allah dek lumpat ka mana nu mentak dijelaskeun di dieu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ayat ieu fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fa akhadhathum maka Gusti Allah disiksa kaum Madian teh nyiksana melalui rajfah zilzalatus syadidah anu tadina dikumpulkeun melalui mega sanggeus kumpul eueuh anu katinggaleun kabeh jalma kalalapi raya di dinya nu muslim geus disalametkeun ku Gusti Allah beserta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam atuh di dinya dioyag-oyag kaluar seuneu di luhur mega dihandap kaluar seuneu bari diputerkeun ku Gusti Allah bumina fa asbahu fi darihim jasimin kaum Madian hari tadi dinya jasimin atapak deku kabeh barikina aler kabeh mayitin berparah kabeh tutung kabeh Allah karim nu mentak tararutung kabeh ge eta teh digambarkeun datang ka kuari ge aya keneh di ditu teh aya batu siga jelema keur ngaringkuk aya batu keur sujud aya batu keur nangkuban eta teh diabadikeun ku Gusti Allah di Madian teh batu-batu eta bisa ditingali urang lamun ka ditu bisa dipoto batu teh anu keur kararieu aya anu keur deku aya anu keur nangkuk jasimina fa asbahu fi darihim jasimin. Setelah diteliti pada tahun 2000 penelitian anu berbarengan di 5 negara Amerika, Inggris, Jerman, kemudian Belanda, Saudi Arabia Timur Tengah perwakilan untuk meneliti keberadaan eta sosok-sosok manusia anu nangkub, anu barikin, anu deku dan lain sebagainya ditinggali tina keberadaan batuna ku ahli ekologi ternyata eta teh bener-bener manusia nu ku Allah diabadikeun dijadikeun batu. Masya Allah karim dipager ku hari urang lamun ka ditu teu sembarangan lantaran kadang-kadang aya heab panas. Hokos urut siksaan Kangjeng Nabi Lut eta teh teu meunang sembarangan datang ka dieu. Ieu ge sarua ketika urang dekadinya kudu aya izin ti kerajaan Yordan maksud jeung tujuan dek naon kadinya nu mentak di Yordan mah negara miskin Yordan mah lain negara kaya negara miskin penghasilanana nya nama hanya ti jelema anu daratang kadinya tamu-tamu datang nu dek rekreasi ningali kaayaan Ashabul Kahfi Kangjeng Nabi Syuaib kemudian kitu patilasan ieu nah urang lamun ka ditu mahal cai bensin murah cai mahal miskin di Yordan mah negara miskin sebabnya naon penghasilanana hanya ti tamu-tamu negara Yordan mah tapi tamuna teu eureun-eureun terus bae sebab di dinya aya sagala sumber-sumber anu terjadi di ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim di berbagai negara muslim kafir datang kade untuk meneliti
Ashabul Kahfi aya di Yordan, Kangjeng Nabi Syuaib aya di Yordan, Kangjeng Nabi Lut aya di Yordan, Kangjeng Nabi Saleh Petra aya di Yordan. Iyalah Yordan. Masyaallah karim. Nah, tersiksalah jutaan umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis alladzina kadzabu Syuaiban ari jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib anu disiksa ku Gusti Allah ka alam yaghnaw fiha seakan-akan kaum teh teu pernah cicing di negeri eta ku bangkawarah-bangkawarahna manehanana teu iman. Umurnya na sabara tahun sih tapi disiksa nu sakitu dahsyat seakan nyana teu pernah cicing di dinya sakicep disiksa ku Gusti Allah. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Jelema tegas teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib eta lahumul khasirin. Jelema-jelema anu tuna rugi luar biasa. Allah karim. Kacaritakeun hiji deui Madian harita teh kakarak Madian doang hiji deui Aika. Ternyata urang Aika disiksa deui ku Gusti Allah. Nyana ngadenge Madian disiksa. Cak urang Aika teh cak urang Aika. Woi, di Madian siksa. Jelema tararutung ieu kumaha urang Syuaib ka mana Syuaib? Syuaib coba teangan. Di teangan Kangjeng Nabi Syuaib geus hese di teanganna sebab Kangjeng Nabi Syuaib ku Gusti Allah diamankeun di gua. Aman nya di jero sarere. Teh jahonna naon? Kerek. Ya Allah eta di Yordan eta aya kos kituan tah. Gusti Allah geus puguh Ashabul Kahfi mah 3 abad sarere. Ieu mah ngan supaya ulang ngadenge doang heula tunduh jasa. Masyaallah. Ieu di majlis anu boga tunduh teh teh. Ai di ditu mah jelas diamankeun ku Gusti Allah, di majlis ieu mah nu tunduh teh horenganan loba ting ngadaruduk. Sebab dicampuran ku jengkol mabok nyana. Wah babaturan dia omong sia loba teh ngatuan ngaraludung kena tunduh lalu ngomong sakedeung deui kan puasa. Cek nyana mung-mung can puasa. Wah beuh parah, geus teu bisa dinasehatan geus. Cek Gusti Allah Jibril, Injil. Turun. Siksa Aika. Kafir. Cek malaikat Jibril kumaha abdi nyiksa? Teu kudu dikukumahakeun ahli Aika mah, sia bae ngajerit. Paraeh kage. Kangjeng malaikat Jibril turun ka Aika tidinya Kangjeng Nabi, Kangjeng malaikat Jibril ngajerit. Cek malaikat Jibril ngajerit setik. Kabeh kararudang urang Aika. Wih, suara naonnya? Suara naonnya? Trompet ta naon tah? Pernah gedean aja. Kabeh kalaluar ti imah, kalaluar kabeh. Kaluar. Wih, iya suara naon ieu? Kidarengkeun narulu kaluhur kabeh. Wih, rada gedenya. Udah gede dadeukeun. Coba teliti. Aya naon dieu? Tuh. Jadi jelema kafir mah lain iman kita neliti suara naon eta. Islam apa lain kitu mun aya naon? Weh, aduh sia ulah marahan siat bae tuh siksa ke di Allah. Pak, urang mah kajian ku kumaha ge? Kajian nu mabok ge nu mabok lamun aya siksa, syahadat. Di urang geus mantep jasa di urang mah mantep nu mabokna ge ka surga di urang mah. Dia coba ge, coba ayo nu mabok aya galedeg. Blok. Nya keur mabok. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta keur mabok eta. Entak Amerika bingung nge, goblok sia. Mabok syahadat. Malah leuwih mantepan nyana kan teu nyawa kakalar ki kidul pan nyana mah mabok ngaranna ge. Haju dakwah pan nyana.
woi saadat sia tuh galedek sing jeleger sia endahan mabok saadat bungunya anu mabok. Malaikat Jibril langsung ngajerit, celi masyarakat gajengek, nyeri celi urangnya, nyeri aya naon dia surah naon weh ngerumpul gitu. Wah eta pancingan malaikat Jibril pohara jasa seetik jalan teu sakaligus bala mah direkam make HP sial. Tarolol jelema ku hari mah suara direkam naon direkam, aduh subhanallah lain ibadah direkam geus di kiai-kiaina oplok kabehan ieu mah geus. Ya Allah ya Rabbi. Di Amerika ya suara, di Prancis ya suara, di Australia ya suara, di Jerman ya suara, kabeh ya suara. Ternyata kamari geus mulai di Amerika ternyata gesekan planet dengan planet menimbulkan suara. Cek manehanana sekarang sedang diamankan planet supaya menjauh. Budak tek ngagedean kitu tah sora. Amerika blon. Suara kok kaget di Amerika, di Jerman, di Australia. Gesekan seetik doang. Eta teh menurut penelitiannya wallahu alam nya gesekannya henteu. Ja planet jeung planet teh emang kitu kumaha mun urang ngaji palak teh. Beh Samsun Sarom mirihu patu zahali. Ieu tah tak planet. Ieu ka dieu, ieu ka dieu. Ieu dunia. Leutik dunia masa gede pereup. Wah, mata poe wadena luar biasa. Emang kumaha gitu masa planet enggak gesek. Ya Allah ya kullum fi falaki yasbahun. Kabeh aya falak-falakna aya cakrawalan. Hei, moal nyalahan. Buatan Gusti Allah mah aya falak-falakna aya cakrawalana moal kudu nyalahan. Kullum fi falaki yasbahun. Urang mun maca kita yang surat Yasin kan geus aya kabeh dina falak-falak. Masyaallah. Nah wasyamsu wal qamaru bihusban kabeh ge panon poe jeung bulan aya hitunganana. Urang mun nyaritakeun panon poe 24 jam kapanggih deui dina palak. Lamun bulan makan 20 poe sabulan. Urang mah teu kaharti nu mantak sahabat naroskeun ge ka Kangjeng Nabi Gusti kunaon si eta bulan kitu. Mimiti muncul leutik aju gede aju leutik deui timbul kuari mimiti di barat kunaon atuh katungtungkeun ku deui kuari jadi di wetan ieu kumaha dijawab ku Kangjeng Nabi make hikmah teu dijawab etana sebab nu dibutuhkeun hikmahna panjang caritana ieu lah ilmu falak. Nah Kangjeng Nabi malaikat Jibril kita ngajerit ngajerit malaikat Jibril. Pae kabeh nyeri ceuli mata irung sungut karasa kabeh jeritan malaikat Jibril sabulu-bulu karasa berak parah kabeh ku jeritan malaikat Jibril. Masya Allah. Nemandak madian ashabuz zullah lantaran ayam mega awalna. Lamun aika saya jeritan malaikat Jibril alaihissalam. Pae kabeh. Strengsek disiksa. Gusti Allah soe budangkeun eta umat ulah reas bae. Kaki Nabi Suhaib memang tersare kaki Mas. Hei, udah. Berat. Emang kami sare? Lain sare molor. Rarasaan mah jante. Emang hes keur ngaji teh nya mun ditanya jaing mah tuh hes. Kitu kabeh ge coba ge lamun urang ngobrol jeung anu hes di majelis. Siapa hes bae? Santai aja. Nyaho kieu ngomong bae kitu nyaho aing ge. Ngomong naon emang? Duh, sawan tadi. Eta jelema gengsian jelema. Kos di mobil gitu.
Tanya ke babaturan siapa HS sound wes nyaho aing naon ge sia mun nabrak batunya wallahu a'lam mun nabrak mah embung disebut HS teh embung mantak kula mah sok inget ka dongeng Gus Dur di luhur kapal ya presiden Amerika presiden Saudi Arabia raja jeung Indonesia Gus Dur tilu di luhur kapal teh nyeun atraksi masing-masing kita memperlihatkan kebolehan masing-masing yuk oke cek Gus Dur oke baik Gus Dur mah emang teu pernah mundur nya mah teu pernah mundur kamu apa cek presiden Amerika Bill Clinton saya ini mau mengeluarkan dolar sebanyak-banyaknya keluarkan di kapal pur ditanya kenapa kok pakai nyawer terlalu banyak di Amerika dolar cek mantap amat di Gus Dur terus bagian Arab Raja Fahad sekarang bagian kamu keluarkan nyana korma jeung kacang cek Gus Dur kenapa itu wow nggak akan habis korma dan kacang di Arab tidak akan habis walaupun terus disawerin juga tidak akan habis pokoknya korma jadi sendiri di sana Masya Allah. Tinggal Gus Dur kamu apa tenang ngana mikir keneh naon aya nuker diuk bae orang Indonesia di kursi dicekel punyana dibalangkeun bro Gus Bapak Presiden kenapa di enggak apa-apa sih emang kenapa masih banyak rakyat Indonesia baru satu enggak apa-apa belum yang di bawah jembatan masih banyak udah tenang aja sih baru satu mah nggak apa-apa terlalu banyak masyarakat bisa ada Gus Dur setelah ditanya tetap kan eta mah manusia Gus kami mah dolar uang membuat bahagia yang dapat saweran cek Arab kami juga sama korma dan kacang itu ke orang yang dapat tuh senang kalau kamu belum tentu nggak seneng jiknya masyarakat Indonesia juga sebab dia aja yang saya lemparin nggak tahu dilemparin kok nggak tahu saya pegang saya lemparin dia nggak tahu apa-apa makanya mati dia nggak tahu apa-apa emang kenapa dia tidur kok saya juga yang bangun mah nggak akan saya lemparin itu yang tidur cek nanti eta bisaan karikatur da Gus Dur mah jadi berarti masyarakat Indonesia mah harees bae maksudna kos gitu dibalangkeun ti kapal ge teh nyaho naon nya mah atuh ya saya harees ku ari ye mun di liu luar negeri kaayaan perpolitikan jeung perekonomian model kos kieu geus marudah tapi di urang ye tuh hees bae bangsa Indonesia memang seneng tidur komo orang Bandung mah Bandung mangsa parahyangan Bandung Tasik Garut tuh bokes nya nama isuk-isuk lain ka kantor si duru komo di Lembang cek pamajikan apa lain ka kantor tiris komo di Cikajang mah di Cikajang mah tiris jasa tuh Garut kode tuh ka kegedulan nya nama ngisangna lohor kajeng bebelepet sadapa lamun ditanya atuh can dipake salat ieu cek teh atuh ngisang mah tiris kajeng ngauduk mah ngauduk bae tetep teu ngisang Masya Allah baheula bakula kerja mandi Garut dan jam 10 jam 11 masih tiris keneh tahun 88 hiji 82 Masya Allah dek ngaji kudu make jaket bae mantak dikiriman ti dia dikiriman sebab tiris bae jaket kabeh marake jaket kuari mah sarua bae Bandung panas Garut panas sarua jeung di urang tetep mukul make kipas bae baheula mah mana aya kulkas di Garut teu laku kuari mah make kulkas berarti kan panas urang geus panas di Cikajang ge heueuh dongeng anu tiris kos kitu utama baheula tah mah ngisang-ngisang deuk zohor eta ada tiris ente. Nah, Syuaib, tiga kali umat. Kalau luar kabe, wah, barang eta neuleuh di Madian tarutung jelema.
tengah romong umat Kangjeng Nabi Syuaib. Coba kaikah bertekuk lutut paraeh. Jutaan manusia ngampar paeh bisa dibayangkan ke orang. Orang ningali tsunami 200.000 bae ge mah endap-endapan hate. Terasa hargaan manusia, terasa hargaan harta, terasa hargaan nungaran mobil, nungaran bangunan, nungaran berbagai dunia. Balik hanya ke Allah kabeh. Menang ditumpuk-tumpuk. Seetik terus jadi gede, lenyap ku tsunami berikut jeung nu bogana tanggung jawab di hareupeun Allah. Nanaonan perasaan. Masya Allah, ieu ge gampar jelema. Hideung tutung nu ieu diaikah jelema ngampar jutaan manusia. Kangjeng Nabi Syuaib fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa as'ala qaumin kafirin. Patawalla maka mengok Kangjeng Nabi Syuaib ngabalir ti umatna. Cek Kangjeng Nabi Syuaib ya qaumi kaum kaula. Tadi keh nurut atuh ka ucapan kaula sebab kaula teh pan diangkat jadi rasul ku Gusti Allah nu bogana. Laqad ablagtukum ya ta jelas yakin kaula geus nyampaikeun ka aranjeun ka risalati rabbi kana risalah pangeran kaula hukum syariat pangeran kaula wa nasahtu lakum kaula geus gadasehatan ka aranjeun kabeh tetapi palam tu'minu anjeun teu daek percaya ka omongan kaula teu iman ka Allah jeung ka kaula. Dedeh jeung nyaah sabenerna mah kaula ka anjeun teh dek nyalametkeun anjeun tina seuneu neraka, dek nyalametkeun anjeun tina siksa jahannam, dek nyalametkeun aranjeun kabehan jaga di akhirat. Kurang kumaha kula nyampaikeun ka aranjeun tapi anjeun teu percaya ka dedeh jeung ka nyaah datang ka beak di hate kaula. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Dek kumaha kaula dedeh jeung nyaahna prihatin jeung sedihna terhadap kaum kafir jak enggeus ku kaula diajak dinasehatan kos ka anak bae. Urang ngasehatan anak teh dedeh jeung nyaah disintreuk, dedeh jeung nyaah ditampiling, dedeh jeung nyaah ku urang teh dikakerowok sia teh sing bener. Geus kitu-kitu ku urang teh ngaji sia ngaji. Eta teh ka dedeh ka nyaah tapi teu daekeun keneh bae. Kan datang ka ditu da nyendek sia ti dieu. Teu butuh aing ka sia. Eta nurut ka aing mah jur indit aing mah teu butuh kasih hiji anak aing loba keneh nyieun ge bisa keneh mun tak kolot tolo boloon teu perlu aing mah indit nyana abah teu karunya ka kola karunya ge sia aing nurut ka aing jika Allah ai kos kitu patut mah mabok sia di aing gareupeun aing mawa awewe sia di harapan jadi sekali saya mah sia kos lain anak aing indit sia aing mah teu butuh ka bener sia sia ku aing geus dipakekannya ku edek nya aku mah aing kos kitu sia teu nurut ka aing indit angkat kaki ti dieu indit anak emang nya akolot teu sama sekali ieu ge sarua cek Kangjeng Nabi Syuaib aing geus nganasehatan ka anjeun kaula kurang kumaha nyampaikeun risalah syariat kita ulah ngurangan takeran timbangan hitungan jeung sajabana ulah cicing di jalan ngagarong ulah korupsi, ulah muksi, ulah nyokotan pajak kurang kumaha cek Kangjeng Nabi Syuaib dedeh jeung nyaah supaya selamat jaga di akhirat aing nyampaikeun teh kaula nyampaikeun teh ieu teh utusan ti Gusti Allah mana teu percaya sabodo diserahkeun ka Gusti Allah fa kaifa asa ala qaumin kafirin neulekos kieu ye parae ndeu kumaha sedihna aja emang kaum kafir atuh parae ge sabodo tah geus diserahkeun ka nu bogana. Jagakeun sadaya-daya Gusti. Ialah hasil doa Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam
'alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Mantak dibacalah ieu ku para ulama sadunya ketika aya nanaon nyanggakeun ka Gusti Allah ieu dibaca abah mah terus bae masuk maca doa ieu keur ngariung ge dibaca bae bada salat dibaca bae Alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Berarti kan geus janggakeun Gusti ja pamarentah dielingan geus tapi kieu bae. Tita ulah korupsi makin menjadi-jadi. Tita ulah pajak terus pajak makin ditaik-taikeun malah ditingkat-tingkatkeun. Ieu mah janggakeun janu Gusti, Gusti Maha Uninga, memehna, eukeurna jeung santasna janggakeun. Masyarakat geus kurang kumaha dibere penerangan tita ulah nyokot duit bank tapi nyokot bae, titah ulah ngeridit tapi terus bae, boro-boro nu teu paham nu paham ge terus bae. Ya Allah Gusti Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya. Nah eta teh engke terjadilah siksa-siksa berkelompok-kelompok can keseluruhan unggul. Dimimitian tuh Galunggung tambah Yogyakarta, tambah deui tsunami, tambah deui Garut, tambah deui kereta, tambah deui Sukabumi, Cianjur dan lain sebagainya, Banten terus-terusan. Ieu teguran-teguran ti Gusti Allah tina doa para wali Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bacalah ku urang. Anggeus caritaan tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam, tinggal urang ke ngalanjutkeun berbagai dauhan-dauhan Gusti Allah bakal terus nyusul tentang kisah-kisah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dina pangawasan mingguan akhir minggu ieu minggu hareup urang teu kudu mawa kitab. Insyaallah urang nyaritakeun tentang bag-bagan puasa berikut hikmah-hikmahna sekaligus urang nyaritakeun tentang tanggal hiji Ramadan menurut hisab qat'i. Ialah nu paling penting supaya orang ibadah nyaho ka waktuna langsung. Teu kudu di dieu bae di berbagai kiai-kiai pengajian anu nyaritakeun tentang hisab qat'i bakal akur bae satungtung make sulam munairet. Kula selalu mempertahankan anggitan ulama, embung keluar ti ulama, ti mimiti hirup bareng jeung para ulama Allah datang ka maut sebab yakin di akhirat hanya ulama-ulama Allah lah anu bisa nyalametkeun urang kabeh. Tek bae dek make hisab-hisab Amerika, dek make hisab-hisab Prancis, pek bae kula ndek make sulam munairen tanpa ngajak hanya ngabejaan hungkul ke tanggal hiji daerah bilu mangga teu bilu masalah sakitu catet di sisi